harita BNI netep si Ucil beki nyurucut bae cai mata nate ningali kayaan budak anu masih kena leutik kakrage umur lincah kana 7 tahun tapi geus ngarti kaayaan kahirupan indung bapana. Nah ari bapana sakitu dahar panglobana pangrewogna tapi dina digawe aduh kacida boro-boro mikiran jeung anak pemajikan jeung dirina pribadi oge mangomong mah kawas pamikiran saeutik teh kaca hayangna tinggal dahar sebuah betul eta anu ngajadikeun BNI sok keheul ningali kaayaan salakina tapi tetep bae hari dihareupeun anakna BNI teh sok nutupan kaayaan kalakuan salakina. Ucil maneh teh tas ngalabelut di mana geningan bisa beli bea 1/2 liter sagala nah menang loba pisan belut teh. Tanya BNI bari netep ka anakna anu keur netep oge ka dirina. Nya mak kebenaran Ucil teh kamari dibere kail keur ngulek belut nya ku Ucil teh dimanfaatkeun bae susuganan menang hasil geuningan ieu wing ayeuna bisa balik mawa biasa 1/2 liter teu loba oge lumayan bae mak bisa dahar urang teh sore ieu Ucil mah isu nyeri beuteung mak hayang dahar matakna geuwat geura asakan bae beas saeutik oge lumayan mak jeung deui karunya bapak oge kaosna mah lapareun pisan ngambek meureunnan si emak ayeuna ngabohong kumaha oge Ucil mah nyaho sagala balatak ieu teh lain ku hayam moal mungkin hayam nyekeran atawa nyakaran barang-barang kawas kieu mak cek si Ucil nyebrehkeun besi hatena jeung kanyahona atuh BNI teh beuki rembay bae cimatana langsung nangkep anakna. Aduh Ujang hampura emak teh lain teh hayang bahagiakeun nyane kusabab kumaha geuning kaayana kawas kieu tapi maneh mah geuningan ngarti pisan leuwih ti bapa nyane Ucil mah hampura Ucil dadah kumaha kusabab kieu kaayaan mah ayeuna. Jok BNI bari ngelus-ngelus sirah si Ucil. Mah ulah dipikiran kawas kitu ayeuna mah kumaha bae carana nu penting mah urang bisa balang dahar keun bae bapak teh hayang nyangan oge Ucil da masih kere daek sanajan meureunnan Ucil mah ngan saukur kumaha sanggupna kawas kieu teu kawas kolot ari kolotna meureun bisa macul loba nu nitah digawe ari ka Ucil mah naon moal aya jadi hampura meureunnan Ucil teh ngan saukur bisa mantuan kawas kieu bae mah Jok si Ucil manehna ge waktu harita daek teu daek rembay ku cimata. Oh Gusti alhamdulillah geuningan maneh teh dibere lembut hate mak bener-bener bunga kacida Ucil emang ngadoakeun mudah-mudahan kahareupna hirup orang sing leuwih alus deui jeung bapa maneh sing babalik pikir ulah ngan hayang ukur ulin sare jeung
balang dahar bae ari digawe neangan kerbekal beteng kerngesian beteng henteu ayeuna mah siap hadiekeun beas jeung belutna marek diasakan jika ayeuna maneh keur maneh heula ucil. Cek BNI bari narima beas 1,5 liter anu aya dina plastik. Nya mak nya ieu ayeuna ucil arek kacai heula kusabab ucil pasti dareget kieu mak. Cek si ucil bari mikeun belut opat siki anu diteutir jeung beas dina plastik ka indungna. Nya jik jang ayeuna mah urang pasak mudah-mudahan sakieu oke bisa mawa kanikmatan kesehatan ke urang sarerea. Cek BNI sanggeus kitu mah BNI teh langsung ngumbah beas teu didilakeun deui kumanehna teh disiapkeun kana panci rek diliwet teu poho nyalakeun heula hawu anu masih kena tiis kusabab ti isuk can pernah atawa henteu mirun sieun sa ketik-ketik acan kusabab eueuh anu kudu dipasak kumanehna. Geus kitu masih ucil ge mangkat kacai sapanjang jalan si ucil ngagerentes dina jero hate. Gusti bapak kunaonnya bisa kitu kira papa hidang mikiran uing sakitu uing teh geus kudu nama kawas batur sakola tapi rek kumaha sakola geuningan pura-pura jeung biaya sakola jeung dahar oge eueuh kudu kumaha nyadarkeun bapak. Cek si ucil bari gempang muru ka sumur paranti warga lembur eta bebersih jeung deui digunakeun sagala kaperluan masak naeur cai ti dinya kabeh kusabab caina ka Cidaherangna. Maklum masih di kampung anu masih keneh asri can kakotoran kuna naon teu lila oke manehna teh geus nepi ka eta sumur langsung ngagebus mandi nepikeun ka brengsek. Alhamdulillah geuningan enak ieu seger geus mandi mah sanajan beuteung lapar oge leuheung bae geus mandi mah mudah-mudahan oke di bang beuteung seubeung bisa sare kumaha engke teuing hirup yang penting mah ayeuna heula bisa ngesian beuteung isuk mah rek neangan deui belut. Cek si ucil bari lempang keluar tina eta tampian terus balik deui ka imahna. Di imah oge Mang Omon kita tadi di kamar oge teu peureum sa kedeng-kedeng acan kusabab beuteung beuki murid wae. Aing mah kudu kunaon ngeusian beuteung tapi rasaan tadi omongan si ini bener oge aing teh kudu neangan pagawean tapi neangan pagawe kamana kusabab aing mah teu hayang kudu kawas batur macul ngarambet kaleuweung teu aing kudu jadina juragan ditah batur ngarambet kebon jeung sawah aing buburu digawe ka batur tapi kudu kumaha carana nya supaya bisa benghar tapi teu capek. Cek Mang Omon di pikiranna ngagerentas ka mikiran ka ditu ka dieu
hayang nang tapi bener-bener mau capek pisan.